Kabupaten Cianjur. Lokasina nuju di Janghari wisata baraya. Abdi bade ngajelaskeun tentang wisata ieu anu sok dikunjungi ku warga-warga daerah Bandung, Jakarta, dan lain-lainnya ibaratna baraya. Kanggo dinten ayeuna lumayan cerah suasanana. Itu baraya berkunjung di dieu mah tuh. Dina ya paling dina budget parahu lumayan hargina baraya. Kami bade niat ka dieu mangga gitu. Ieu baraya kan tinggal. Kami di dieu mah dina ieu dina pengunjungna paling hari Minggu sareng Sabtu.